Dek kamar mana aja? Di ka counter dek meuli voucher. Nitip cilok atunya. Siap. Bumbuna bumbu kacang. Make bumbu cilok atuh setemanya make bumbu kacang. Goblok, main bumbu ke kacang teh, bumbu dinu kacang. Ento ah, aslin lada weh. Marebuan, ya duitna. Oke, dagoannya. Siap, diantos. Ton, cilok pesanan maneh. Ah, sip lah. Non ya. Nah, diplastikan ai mana? Piraku dek kanu nyiru Asia, da lain dek moe ranginang. Apaan cilok set teh? Manya diplastikan atunya kuduna ge dicolok ai mana cocolokna? Oh, poho, aduh. Yes, colokna kalem. Ya, Manya rek make nu kieu ai maneh? eta naon ngaranna goblok? Cocolok. Berarti teh salah aing mah. Pan sia nanyakeun cocolokna mana? Ku aing dibere eta cocolok. Heeh goblok, tapi kan cilok mah aci dicolok lain aci disetrum teh manya rek make cocolok listrik. Nyanita nya komplain goblok. Saya mah tidak berterima kasih pisan euy. Geus aing mau ngaji deui jeung maneh dek dengan circle lain. Anjir, lebar kitu jelema eta mubazir otakna teu kapake. Kumaha nyolokeunna geura sok.